Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa patepang deui kanggo diajar bahasa Sunda. Sateu acan dikawitan, mangga sadayana maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna kelas genep bade diajar nyaritakeun deui hasil wawancara. Cing, saha anu kamari tos maca wawancara anu judulna Pak Apud tukang kiripik sampe. Nya hidup oge tos maham eusi wawancarana lantaran tos ngajawab pananya anu aya hubunganna sareng wawancara. Tah ayeuna ku hidup caritakeun deui wawancara Pak Apud tukang kiripik sampe. Kumaha nya carana? Hidup seratkeun heula naon wae anu penting dina eusi wawancara. Hidup oge tiasa ngadamel pananya teras jawabanna digabungkeun jadi paragraf anu padu. Misalna, jawaban tina pananya anu kamari dijawab teras disusun. Carita wawancara kedah jentre dipikahartos ku anu maca. Misalna, ayeuna baheula bade masihan contoh carita hasil wawancara Pak Apud tukang kiripik sampe. Andri sareng rerencanganna ngawawancara Pak Apud tukang kiripik sampe di daerah Manglid. Pak Apud tahun 1880 mulai milarian cara sangkan sampe hasil tani masyarakat teh aya hargana. Tah eta contoh anu baheula pasihan teh teu acan dugi ka akhir caritanya. Tapi, mugia hidup aya gambaran nyaritakeun eusi wawancarana. Jadi, tugas dinten ayeuna nyaeta hidup caritakeun kana tulisan eusi wawancara Pak Apud tukang kiripik sampe. Salin jawabanna di Google Form anu tos disadiakeun, aya namina masing-masing kelas. Alhamdulillah tos cekap pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.